Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar bahasa Sunda bab 4 tentang kulawarga atau keluarga. Buka bukunya halaman 48, buku paket bahasa Sunda. Kulawarga Danu. Imah Danu sakulawarga di lembur cipta resmi. Bapak Danu jadi polisi. Ibu Danu guru. Danu kelas 1 di SD Hegar Mana. Artinya, rumah Danu sekeluarga di desa Cipta Resmi. Bapak Danu menjadi polisi, Ibu Danu guru, Danu kelas 1 di SD Hegar Mana. Danu boga lanceuk hiji ngaranna Dani. Sakolana di SMP Hegar Manah kelas 7. Adikna Danu ngaranna Dina. Umurna Dina kakara 4 tahun. Sakolana di PAUD. Artinya Danu mempunyai kakak 1 namanya Dani. Sekolahnya di SMP Hegar Manah kelas 7. Adiknya Danu namanya Dina. Umurnya Dina baru 4 tahun, sekolah di PAUD. Danu jeung dulurna alakur, tara kungsi parasea, sawasna tuhu ka ibu jeung bapakna. Danu dan saudaranya akur, tidak pernah berantem, selamanya nurut ke ibu dan bapaknya. Sekarang buka bukunya halaman 49. Jawab panahnya di handap. A. Di mana imah kulawarga Danu? Rumahnya di lembur cipta resmi. B. Sabaraha jumlah anggota keluarga Danu? Ada berapa jumlah keluarga anggota Danu? Ada ayah, ibu, Danu, kakak, dan adik. Jadi semuanya ada 5. Saha anu jadi polisi? Siapa yang jadi polisi? Bapana Danu. Jadi naon ibuna Danu? Ibunya Danu bekerja sebagai guru. Saha ngaran lanceuk jeung adikna Danu? Dani jeung Dina. Selanjutnya ngalengkepkeun kalimat. Danu kelas 1 di SD, Danu kelas 1 di SD mana? Hegar Mana. Umur Dina kakara ... tahun. Umurnya Dina, adiknya Danu berapa tahun? 4 atau 4. Danu sakolana di SD Hegar Mana. Danu jeung dulurna, Danu dan saudara-saudaranya alakur. Salawasna ... ka ibu jeung bapak. Ke ibu dan bapak harus apa? Harus tuhu atau menurut terima kasih banyak telah menyimak pelajaran bahasa Sunda. Sekian dulu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.